Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda Midadami halaman 20 genep nyaeta nerangkeun gunana pakakas. Titenan gambar dihandap terus ku hideuk terangkeun gunana. Ieu gambar anu kahiji nyaeta embrat, anu kadua ember, katilu kored, anu kaopat peso, kalima ragaji, kagenep palu, ieu sapu injuk, lapel, kamoceng, pengki, teras ieu wadah runtah, sapu nyere atau sapu lidi, batu asahan, keran, selang, sareng ieu talenan. Ayeuna urang ngajawab pananya nomor hiji. Nomor hiji gunana embrat pikeun nyebor. Anu kadua gunana ember pikeun wadah cai. Anu katilu gunana kored pikeun mersihan cukut. Anu kaopat gunana peso pikeun ngeureut. 5 gunana ragaji pikeun ngaragaji. Gunana palu pikeun nakol paku. Gunana sapu injuk nyaeta pikeun sasapu di jero. Gunana lapel pikeun ngepel tehel. Tehel itu lantai. Nomor 8 gunana kamoceng pikeun ngabersihkeun kebul. Kebul itu debu. 10 gunana pengki pikeun nyodok runtah. Ayeuna nomor 11 gunana wadah runtah pikeun ngawadahan runtah. 12 gunana sapu nyere pikeun sasapu di buruan. Di buruan teh di halaman. Nomor 13 gunana batu asahan pikeun ngasah peso. 14 gunana keran pikeun buka jang buka tutup cai. Anu ka-15 gunana selang pikeun nambah panjang jalan cai. Ka-16 gunana talenan pikeun kurat keureut. Mung sakitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.